Geus fala tasulu mahabbatullah wal hasil tahasil cinta ka Allah ila bada qahri adai kecuali sabada ngancurkeun musuh Allah naon nafsu piwujudika dina wujud urang aya diayakeun ku Allah dibere nafsu ieu lah nu kudu diperangan kurang nafsu nu mana minan nafsil ammarah wal lawamah wal mulhamah wa tatahhurihi minal akhlaqiz zamimah al bahimiyah. Nah hese urang teh mun ngaji kosdieu mah guguru urang ke Gunung Kawi bakal nyaho aya kuburan saha di Gunung Kawi. Gunung Kawi teh kepan sabelahna mah kuburan wali. Sabelahna karak teh paranti Haji Pendi. Itu Gunung Kawi teh lain sabarangan. Di Gunung Karang itu aya 2. Sarua. Masya Allah, ulah-ulah kawa ka Cirebon gitu, aya 2. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Rasulullah mutlaqan abada wa matasan abadan safinatan zamani min Bismillahirrahmanirrahim. Qad raja'na minal jihadil asghar na'udu ilal jihadil akbar, yakni najakan yang Nabi jihad nafsi yang merangan nafsu. Kama qala alaihi salatu wassalam li ba'di ashabihi, oleh ngadau kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam kadua setengah perang sahabat kangjeng Nabi, adu adaika nafsuk allati baina jambaik, tawi musuh pirang-pirang musuh sira, satru pirang-pirang satu sira, iku nafsu sira akan tetap ing dalam antara lambung roros. Fala tasulu mahabbatullah, maka ora hasil apa mahabbah ing Allah ila bana qahri adai angin dalam sausade ngalahaken ing pirang-pirang musuh Allah. Biwujudika ing dalam wujud sira minan nafsil ammarah, saking nafsil ammarah wal lawamah wal mulhamah wa tatahhurihi lan yujakan nasiwa minal akhlaqi zamimatil bahimiyah, saking pirang-pirang budi pekertikan dan cacat kang bangsa raja kaya, kemahabbati ziyadatil ukli, kaya demen inguh mangan, asyurbi lan ngombe wan naumi lan turu walagi lan lagu, wasab'iyati lan kang bangsa raja kaya, sab'iyah lan kang bangsa hewan galak, kal godobi kaya godob syatmi lan syatmi darbi wal qahr.
jelema disebut satria sote di mana geus jelas perangna menang satria baja hitam. Saya maca doang di kaos satria baja hitam. Wow, kumaha meureun di ditu teh jauh. Satria teh jelema anu istimewa dina kabisana. Jadi berarti nyana menang peperanganana. Pendekar Arjuna teh eta boga tetesan Brahmana. Brahmana teh manehanana bersanding jeung Siwa Wisnu kulantaran hebat tapakna maka dijadikeunlah pedato pandito pendeta Brahma lantarannya nama aya di jalur kurang bagus ayalah disebut Lurah Semar Padranaya tiyaho anak saha Lurah Semar nu jelas mah jelema bersih bening lempang teu pernah gancar salengkah dua lengkah eureun salengkah dua lengkah eureun eureun teh lain saeureun-eureunna nyeuleuk ka katuhu nyeuleuk ka kenca eta teh lambang tafakur boga anak ngaranna Pendi. Aduh. Dari urang lamun nyaritakeun dunia pawayangan eta teh dunia alam gaib. Dunia maya ngagambar-gambarkeun jelema-jelema anu keur kumalandang di alam dunia baik nu bagus maupun nu goreng etalah wayang kulantaran haju kebablasan jadi bae Hindu Buddha jadi pawayangan teh ngagambarkeun kahirupan manusia ngan kulantaran ayat tetesan aya ruh nyanding aya gunung aya naon ngaranna kitu kolam paranti mandi disebut kahuripan tetesan-tetesan eta dicipta-cipta ku Hindu jeung ku Buddha maka jadilah penyimpangan geus jana mah teu percayaeun ayana pangeran aya ge jana mah Brahmana pangeran dianggap pangeran lantaran eta teh katetesan sinar nirwana eta ieu teh kieu maksudna ye jadi di alam-alam eta teh sarua di Kristen aya pendeta di Yahudi sarua Hindu Buddha sarua di kitu India
di India Hindu eta teh aya jelema anu dianggap suci di Islam sufi ngaran eta kabeh lamun ku urang ditelaah perjalanan aku pendeta eta akur perjalanan anak tuh gira petapa teh aku petapa lamun urang jaritakeun urayan Hindu naon bedana jeung sufi urang Buddha sarua dia Buddha teh jaran jelema perjalanan akur ngannya nama perbedaanna ti awal manusia lamun urang mah awal manusia teh dua sosok manusia lelaki awewe Adam ngaranna nu diturunkeun di surga ka dunia usaha ku pangeran aya berarti pangeran teh Allah ngaranna ainya nama lain jadi ayana Adam jeung Hawa eta adalah kehendak alam berbeda tah jadi ya nama kehendak alam nah petet berarti petet atuh kehendak alam mah ngaranna naon bedana jeung tangkal jambu bol petet teu arti geus kos kitu we keyakinan mah keyakinan mah kos kitu ngaran ya Allah jadinya nama eueuh kiamat hirup teh ayeuna ngan engke bakal aya alam saenggeus paeh ari dunia nama ieu keneh eueuh kiamat kan jauh perbedaanana tapi cara petapan akur mun ditelusuri teh hampir mentek sing harade sabaraha teh sebab loba ajaran supi penyimpangan setan mah tuh bisa loba hari ya setan mah tiba heula can paeh ai Haji Pendi mah anyar hirupna oh mah ku setan profesional setan mah tuh kalibernya namanya hari ieu anyar karak petet oh mah ku setan WA sia tipiko ya ayo terus di ditu tiupan ku setan di tiupan ku setan nyam sapeting teu sare dagang acak-acakan dagang tunduh ban beurang makan Gus tah ieu aduh setan dah Gus ya tah ieu mah perjalanan urang perjalanan Islam kula lamun nyaritakeun Kristen aya aja Imam Jalaluddin Rumi mapan baturna Kristen nya nama Yahudi aya ceritaan Imam Jalaluddin Rumi perbedaan carita tuh sesiri sikti bapana malah saya marupil kurjana Baghdad wah di Baghdad teh Kristen hungkul di Iran gitu keneh jadi takeun da perbedaan mentak loba anu belajar ka Kristen ka Yahudi di da kesupian belajar teh belajar keyakinanana cara nu mere yakin Allah loba anu belajar tah ngan eueuh lillah hiji ya seorang pendeta luar biasa dikagumi saat eta di Baghdad lu kaliwat kabeh tanya Ustaz Junaid ieu bisa hebat kieu kumaha jelema kabeh hormat jelema kabeh nurut sebab kula tapa cekan tapa tina naon dahar
dahar teh kula mah sapoe ngan ngadahar kacang hiji. Kacang doang hiji, jadi ku sebab kacang hiji maka kula dianggap suci. Nah, lamun geus 2 geus 3 berarti turun kula. Demi penghormatan manusia, demi pengagung manusia, demi pamere manusia, kula siap tapak lillahan. Oh, adapun urusan-urusan nu lain nama cek Imam Junaid sabodo, tapi ieu tapak bisa jadi kieu hebat. Diala tah. Tah eta teh kutipan-kutipan sehingga supaya bisa jauh antara orang jeung Kristen, jeung Katolik, jeung Buddha, jeung Hindu. Ah, iyalah aya kitabna teh pokos kitu mah. Iya. Urang teh dek mencintai Allah seutuhna. Tadina urang bersiruh supaya balik ke Allah bersih. Awal teh lillah billah kudu bisa bersih deh. Cuma hirup di dunia sakedeung ku haju acak-acakan rugi amat. Nah, naon nu mantak kajadikeun gangguan nafsu nu jadi musuh urang salila hirup. Geus fala tasulu mahabbatullah wal hasil tahasil. Cinta ka Allah ila bada qahri adai kecuali sabada ngancurkeun musuh Allah. Naon nafsu? Piwujudika dina wujud urang. Urang aya diayakeun ku Allah dibere nafsu. Nafsu ieulah nu kudu diperangan ku urang. Nafsu nu mana? Minan nafsil ammarah wal lawamah wal mulhamah wa tatahhurihi minal akhlaqiz zamimah al bahimiyah. Nah, hese urang teh mun ngaji koskeun mah guguru urang ke Gunung Kawi bakal nyaho aya kuburan saha di Gunung Kawi. Gunung Kawi teh kepan sabelahna mah kuburan wali. Sabelahna karak teh paranti Haji Pendi. Itu Gunung Kawi teh lain sabarangan. Di Gunung Karang itu aya 2. Sarua. Masya Allah. Ulah-ulah kawa ka Cirebon gitu. Aya 2. Nah. Ieu urang bisa hebat sote kesatria. Perang menang. Urang bisa hebat sote usaha. Perang dalam usaha menang. Satria. Piningit. Perang orang di politik menang, jago. Perang orang di ekonomi menang, hebat. Perang orang teh dina adu bela diri. Oh, mantap Haji Pendi dianggap kesatria teh. Atupan gelutna can nyorang menang. Kuteprak-keteprek. Dianggap hebat sote Maradona atuh mawa bolana asal ini saya di sukunya Anabel liket nempel bola, Masya Allah nurut bola teh sakumaha diheotan. Nah eta atuh hebat bariok empe sote tendanganana asal saya di sukunya anak teu pernah bisa cegah gol bey. Masya Allah karim cenah hingga siapa tolol ye pira nonton aing dipieuh naon eueuh ya tamat jauh kos gitulah pokona mah de Rumeni Jerman be eta luar biasa lamun geus aya di Rumeni ge pokona geus moal mislek tembakan kiri deh Masya Allah sambil mawa nyana membawa bola kiri teureun deui asal geus aya di syukur Rumeni ge teureun deui jat langsung kajuru tak kajuruna heseun kiper ge ya Allah ya Rabbi Rud gulit anca ay lempang nama
Tapi eta bola ese dicokot tadi rud gulit mah. Ya Allah ya Rabb. Tah nu bantak luar biasa ge. Wow. Tapi jago dunia nu pernah ngagulkeun 1000 gol geus teu asing deui ieu mah mazahibul. Mazahib sepak bola ieu mah. Bau, saha kana? Deh. Bukan nyaho jaga mah. Bukan nyaho, aduh, jelema nu hideung teh saha? Pele. Weh, tamang geus tamu muallif teh mah. Ya Allah ya Rabb. Nah, ieu ulang cerita tentang satria-kesatria pemain bola. Teu sembarangan awakna akur urang naon kitu ngaran Argentina jeung urang Indonesia akur. Urang Brazil jeung urang Indonesia awakna akur, Brazil anu akur mah. Tapi kunaon atuh Brazil mah tercantik di dunia, Indonesia guruna ka Brazil beak sabaraha miliar, begitu diadukeun elehna 40. Teu kira-kira teh mah eleh, teu hiji dua deui 40. Eta si guruna kan isin. Kumaha coba? Aya naon di Indonesia aya naon? Aya naon sih? Apakah memang manusia teu bisa dididik? Apakah memang ieu nagarana? Apakah memang nah eta perlu penelitian sebab ieu teh ari naon kitu kana bibit bana mah luar biasa lobana di Indonesia bibit jago sepak bola teh lain lalaga. Sebab begitu ditilai Ajat Sudrajat eta masuk nominasi sebenarnya mah. Lamun urang carita tentang pembahasan sepak bola, emang anu ngabahasa mana? Urang Belanda. Urang Brazil, sosokna, tubuhna, langkah-langkahna masuk nominasi dan bukan satu model Ajat Sudrajat di Indonesia. Matak Persib hebat ge. Kunaon eta? Henteu berkembang. Ada apa sih di Indonesia? Eta teh nu dimaksud teh. Nah aya naon di Indonesia teh aya naon? Komo lamun zaman Anjas, zaman Iswadi Idris, zaman Andi Lala. Beuh. Eta teh. Eta teh lain laleutik atuh Malaysia eleh sabaraha kali Malaysia komo tema Korea. Ih hebat Indonesia di zaman harita teh geus boga kaistimewaan masuk dunia malah. Tapi kunaon ku ari mundur bibit sakitu lobana dana sakitu ayana. Kunaon ieu aya naon tadi Indonesia aya naon orang Brazil sorangan gideug. Tapi geus kanyahoanan ku ari terletak di negara. Eta ulah mun nyaritakeun kesatria main bola. Kuari kesatria, geus berbagai olahraga mah geus loba. Kuari mah kesatria, ieu naon ngaranna teknik. Emang anu menemukan teknik pertama mobil tanpa bensin pakai alat surya. Emang saha di dunia? Indonesia. Zaman Pak Harto. Dicek langsung. Istimewa bisa. Mohon dimodalan panjang kula mun nyaritakeun ka situ di zaman Pak Harto dibeli ulah ngembangkeun di dieu henteu lha kumaha coba matak Habibie teh betaheun ka di dieu cek nya ji aing mah ka ditu ka Jerman cek nya lah kunaon bib teh betah aing di dieu modal cek nya teh aya geus bib ki urang kapanggih bib di ditu di Jerman bib aya geus ji mana meureun tapi na Habibie sayang kunaon setelah tidak ada Habibie, naonan Indonesia. Kunaon? Lain hiji nu hebat di Indonesia lain. Apakah di Indonesia teu ngalalarki hafizul Quran di Indonesia ambalaya. Timiti umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, emang eueuh di Indonesia ambalaya. Komo kolot-kolot mah. Kolot-kolot ulah deuleuh Haji Pedi, Ikro ge poan. Ikro. Ikro poho Ikro. Gusti Allah. Gede ku mameureun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tinggal makmum bae si budak teh eureun-eureun Iqra deui
Subhanallah cak makmum. Walhamdulillah wala ilaha illallah. Hese boga imam geus. Aduh. Nah, urang menyaritakeun kesatria-kesatria Indonesia potensi lain lalagan, sangat potensi. Jago perekonomian. Likuan Yu nu baheula ditunjuk ku Gus Dur teh loba model eta. Lain saeutik kelas taraf dunia internasional. Mun Bung Karno baheula internasional eueuh tanding. Pak Harto ge masuk nominasi. Nu sabenerna SBY ge masuk nominasi aya kudu dibejakeun. Gus Dur geus puguh deui. Tapi kunaon teu berkembang? Ada apa? Tak tinggal bertanya ada apa? Dan selalu Indonesia muncul bae. Ayo kuari, wallahu alam bissawab. No comment. Hakos kitu bae ka jasian nyarah pan aing kurang nyaho tah urusan ka dinya mah. Jasian nu dibere duitna. Nah, ieu mah keur carita kesatria loba di Indonesia. Urang nyaritakeun seputar Supi. Di Baghdad jelema nyupi, di Uzbek nyupi, teu aneh dia. Di Yaman nyupi teu aneh. Sebabna tandus tanahna. Ketika jadi ahli tasawuf di Indonesia hese. Naon hesena? Masya Allah cau di leuweung Ambalaya. Atuh deuk tapa di Baghdad ka gunung emang di leuweung. Emang eueun anaon ini tuh mah. Di Uzbekistan di mana eueun anaon. Tandus itu di Mesir tandus wajar jana di gunung haju jadi wali. Di urang naik ke gunung cau Ambalaya. Cau Ambalaya cau Masya Allah karim kacecendet arasak deuk watapan ayo ya nu jara radi segala cabe mah geus dihitung di urang mah cabe jadi sorangan Ambalaya tah mah geus dihareupeun imah urang ge jara di sorangan ya Allah ya Rabbi bonteng jara di sorangan hayu sia tapak di Indonesia Masya Allah karim awewe di batur mah kan make borongsong. Iyalah, diurangkan ya Allah bebeulahna nyepet kadeule. Ndek jadi tasawuf kumaha sih ayo. Di Bogor mah di Kebon Raya make training na macet. Masya Allah sati ciptaan Allah ku bagus-bagus ting. Ieu mah ngomong pada urang padahal mah lain kitu. Gusti Allah. Ai eta ya Allah ya Rabbi taman ya Allah hese urang neuk tasawuf di Indonesia pemandanganana ya Allah ya Rabbi hese tetapi kunaon loba amat ahli sufi di Indonesia artinya di luar negeri jadi ahli tasawuf wajar emang tandus tapi di Indonesia jadi ahli tasawuf pohara jasa hebatna berarti galeuwihan urang luar negeri. Sebab gangguanana pohara. Atuh kapan di luar negeri mah asal jauh ti kota. Harga itu tes gurun Sahara. Teu kadenge ieu, teu kadenge itu. Eueuh ieu, eueuh itu. Ulah ka gunung nya na cicing di sisi jalan bae geus moal neuleunan naon. Urang di Mesir tah. Wow, sabaratus kilometer eta. Eueuh imah, naon tatangkalan gunung. Ulah muga panggih raja mah. Maksudnya dek ngawakapkeun haji pengen dibetahbikeun hiji. Geus kana di jatah cicingnya na. Ngurusan naon coba aja gunung batu, lataran batu, tatangkalan eueuh, cai eueuh. Masya Allah karim. Bisa tapak wajar. Di urang mah deuk tapat ya. Aya nu tapak mawa HP. Tapak sih mawa HP. Ya Allah. Nah, ieu tapak di urang leuwih berat. Sebab gangguan anak pohara geus atuh urang teh gelut jeung nafsuna pohara di urang mah sedengkeun moal terjadi moal hasil mahabbah ke Allah kecuali sabada ngamenangkeun tapa ngamenangkeun perang jeung nafsu dina wujud urang minan nafsil amarah nafsu amarah teh ya innan nafsal amaratum bisu latifatun nafsi an-nafsul ammarah al-bukhlu al-hirsu al-hasad al-jahlu al-kibru al-syahwat al-godob
Nah eta ngaranna nafsul ammaratu bisuti miti dampal suku datang ka luhur ti handap ka luhur. Nafsul ammaratu bisu. Merangan koret. Merangan hiris loba mak-mak. Merangan hasud. Merangan jahlu bodoh ka Allah. Perangan ku urang teh supaya urang ulah bodoh ka Allah. Dan lain-lain sebagainya. Nah, kuari mah heula wa tatahurihi minal akhlaqiz zamimah al bahimiyah. Nusok dahar nginum bae mah haju lakian eta kuda, kebo, embe, kotok. Nah, sakikituna tah jalema asal hudang we isuk-isuk urang ngadeng kotok. Geus nyatuan. Kotok. Eta embe asal dikencarkeun we disebutna haju bae ngadaharan jukut embe ngaranna nu kos kitu. Tah, kuari lamun jelema hudang hees can gawe can naon geus ngawuduk atuh naon beda aja kotok. Atuh naon beda aja kotok tuh mah. Minimal embe lah nyana tuh. Tah mahabbati ziyadatil ukli. Resep tambah dahar di luar kepentingan ibadah. Urang teh kapan kuari teh dahar niat jang ibadah. Dahar niat jang ibadah. Oke lah, niat jang ibadah. Kunaon atuh waktu zuhur haju kaliwat. Pancen niat jang ibadah. Saya geus dahar, geus malah isuk-isuk geus nyarap jam 11 dahar. Waktu zuhur ke istirahat heula. Kuduna mah giat kan tah. Nyarap, ngopi, ngarokok, dahar. Atuh mah nungguan salat ieu tanaga aing jang salat ieu. Kudahan atuh waktu dur teh ya hees. Eta geus salah kaprah takos kitu teh. Nafsu tah ngaranna tah. Perang urang jeung nafsu, perang urang jeung nafsu, perang urang jeung nafsu. Perang jeung nafsu urang bakal leuleungan, kajeun ku kumaha ge bakal leuleungan. Sebab bakal nimbulkeun khawarij. Anu ku batur dipigawe urang teh. Nuku batur ente urang gawe dibalik. Batur make baju bagus, urang make baju goreng. Batur kos kitu, urang mah kos kieu. Khawarij. Bakal khawarij teh engke bakal timbul sorangan akibat tina merangan nafsu urang. Hayu diperangan ku urang. Sakumaha tadi. Urang resep dahar, kurangan setik. Resep pakaian lu bagus, kurangan setik. Nafsu urang. Engkena urang teh bakal nempo ka nafsu urang bakal kadeleuk urang. Engke nafsu urang bakal kadeleuk urang, geus urang bisa nyarekanan ka nafsu nu aya di awak urang. Sebab tadina ku urang diwarah nafsuna. Jadi urang geus ngomong, anu nafsu sia bisa ta urang ka urang sorangan. Ulah ka batur, urang mah ka batur bisa ika sorangan henteu. Pagawean urang tah mah tukang ceramah tah mah kos kitu mah. Tukang pidato mah ka batur bae, jang nyeramahan batur, sorangan henteu. Jeung bung disalahkeun tolol. Itu kan ceramah eta. Tah, ieu nafsu. nafsu. Urang diperangan nafsu. Datang ke bersih nafsu. Teu aya nafsul ammaratu bisu. Resep dahar, resep minum leuwihna, resep sare, resep heureuyan. Eueuh. Urang teh bakal bersih. Ya Allah. Sakumaha bersihna roh waktu asup ka awak urang. Diangkatlah urang pertama bersih. Jadi sholihin, naik jadi wali. Wali berbagai tingkatan jadi kutub. Jadi kutub bagus bersih teh lain lalagan bersih teh bersih. Bisa. Geus lamun urang bersih tina nafsu kan tadi ge deuk mahabbah ka Allah. Timbul teh mahabbah teh, timbul sorangan. Aya dengan sendirinya. Nuantak eueuh teh lain eueuh ieu kahalangan hijab garana. Ja aya awak urang mah roh urang geus wau ka Allah. Sakumaha di alam alastu. Golu bala syahid. Geus aya.
kuari henteu teh kahijab ku karesep mata, ceuli dan lain sebagainya. Eueukeun eta set eueuh plak 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 eueuh hijab. Ye roh urang suci. Ana roh urang suci henteu berdaya roh urang teh. Jadi kulantaran teu berdaya la haula wala quwata illa billah karasa. Karasa ta la haula teu daya wala quwata teu boga kakuatan illa billah. Nu aya di diri urang teh kekuatan Allah. Teu boga kakuatan urang teh karasa. Urang mah kan ngomong wari engke mah karasa. La haula wala quwata teh karasa. Geus kulantaran karasa atuh kumaha Allah bae jak emang urangna diciptakeun ku Allah henteu boga kahayang. Dur zohor ya urang ku Allah teh diloyogkeun salat atuh nyanggakeun ya emang abdi mah nu Gusti ieu atuh sapira salat henteu boga kahayang engke heula tak engke heula ngaranna iradat urang. Tuh kan kaharti tak urang kaharti praktek mah hese. Kahartina geus ada aya lah cik ner-neran lah. Mulai eta ngaranna iradat urang tah hijab tah iradat. Nyangakeun abdi mah jatuh daya teu upaya kumaha Gusti we atuh aya duit di urang. Kemudian aya tah jelema anu menta-menta ka urang. Ih, atuh eta teh utusan Allah hadiah ngaranna. Aya di kantong urang. Mangga tuh sanesnu abdi ieu mah titipan Gusti plek lain urang perasaan Allah. Ketika aya nu menta-menta keheurang iradat urang tah ngaranna. Tah eta hijab. Mun hayang nyaho hijab eta. Bu atuh cenah mah urang mah hijab kabeh hijab. Ja urang mah kabeh engke heula. Aya duit 100.000, tukang menta-menta, neangan nu 500. Nu monyetna teh kadeuleut teh. Ayo coba. Encan orang kula neuleuh Haji Pendi sedekah 100.000 can orang. 2.000 sanajan anyar. Sat dihitung suka teh loba nyokot teh hiji bae set 2.000. Eta teknik anu blit dihitung heula pas duduk loba teh merena 1 2 3 4 5 oh pasti 10 ya set cokot tung set ya atuh teu naon dihitungan goblok. Hebat kan cenah teh tolol teh coba hebat kan mere 2.000 ngitung heula tinggal cek nu diberena hitung-hitung teh tolol. Nah, awas ya. Ini geus bersih ya. Geus bersih, geus la haula wala quwata teh karasa. Ya. Wa ma ramaita idz ramaita walakin Allah rama. Wa ma ramaita Muhammad teu ngabalang anjeun. Wa ma ramaita idz ramaita waktu anjeun ngabalang di waktu perang, walakin Allah rama lain nang maneh nang Allah. Walakin Allah rama. Oh nya. Kanjeng mah langsung emang karasa. Ya urang nunggus kutub bang kos kitu tah mata hese ngundang ka kutub mah hese nek hayang naon hese kumaha nya we sebab naon eueuh iradat kumaha Allah we teng haji teh kumaha Allah sih kumaha tuh mal bisa urang mah sebab lain dunia urang ieu mah keur carita beheulanan tah gambaranna model tadi dur zohor parentah Allah emang ku Allah ieu ketika urang hayu nyanggakeun la haula wala quwata ketika orang merod iradat eta hijab kan iradat orang ke kahayang orang maksudnya wari bersih ya bersih gas atuh lamun geus bersih kos kitu teh deuk naon atuh hirup teh ya nu kadeuleu iwal ti Allah pan bisa kos kitu wari ente gambarkeun tek urang cicing ki nya sanggeus cicing jelema nu bersih makan nyana tubuh gadaya jeung upaya doana ge doana ya rabbi aina ansarifu wa antal mutasarrif wa mimman asma'u wa antan natiku ala kulli lisan wa biman tajma'u wa biman ajma'u wa anta tajma'u kullal mujtama ya rabbi doa ahli Allah ahli ma'rifat ya rabbi anta ainu kulli nazirin nek kumaha tuh jakos kitu doana eta mah
eta mah doa ahli-ahli Allah anu geus marifat nu geus hakikat kutub ngadoana teh kos kitu. Urang deuk doa kos eta teh kos model nu tadi tah, model nu tadi. Doa mah doa bae. Tapi engke edan. Ulas ya ngadoa eta. Ya Rabbi. Ya Rabbi, ayeuna ansorifu ka mana abdi lempang? Ka mana abdi gerak? Deuk ka mana abdi berangkat? Sedengkeun wa antal mutasarrif ja Gusti anu ngaberangkatkeun jeung ngalempangkeun nyanggakeun atuh sadaya-daya ka Gusti. Tuh, doana. Hese, eta mah doa kos kitu mah moal kapanggih di mana ge moal. Wa mimman asma'u tisaha atuh abdi ngadenge. Salian ti Gusti ja eueuh wa antarnatiku ala kulli lisanin sedengkeun kabeh nu ngomong teh eta teh kan Gusti nu ngomongkeunan. Apakah jelema ngomong lain digerakkeun ku Gusti? Digerakkeun ku Gusti atuh Gusti berarti nu ngomong. Apakah eta jelema bersuara suara lain ti Gusti? Atuh ti Gusti atuh suara Gusti berarti. Wa mimman asma'u ti saha atuh audio ngadenge. Ja Gusti anu ngomongkeun kana suara-suara anu ngomongkeun ka jelema-jelema ala kulli lisan. Atuh abdi teh babarengan teh jeung Gusti. Zahirna babarengan jeung jelema. Kuam keom kucap kicap dan lain sebagainya cuap. Nyana mah perasaan jeung Allah. Sebab nyana boga pandangan. Ngomong nyana diomongkeun ku Allah. Nyana geus bersih, nyambung asa bareng jeung Allah. Sanajan nyanyi, lain di deuleu nyanyina tapi di deuleu sah nu ngagerakeun nyanyina. Ulah neule nu nyanyinya, neule nu nganyanyikeunana. Ulah neule anu keur lalagaanna, neule nu keur nyieun lalagaanana. Nu mantak urang teh eta kurang bersyukur ke Allah lantaran urang hirup kunaon teu inget kanu ngahirupeun urang. Urang dagang muntung kunaon teu inget kanu bisa ngadagangkeun urang untung. Nu mantak salilana teu berkah hirupna. Dagang mah dagang bae, memeh lahir geus dagang tapi teu berkah. Tolol. Je, kulon kutuk endogan deui bae atuh. Eta. Nah ieu. Duh tah. Wa biman ajma'u kasaha atuh jeung kusaha jeung kasaha abdi ku kumpulan. Wa antal mujtami'u kullu mujtama. Sedengkeun Gusti teh anu ngumpulkeun kana sakabeh anu dikumpulkeun. Atuh ku kumpulan teh asa jeung Allah. Nek kumaha coba hayu. Nu bersih manggeus kutu bagos kitu. Ya Rabbi anta ainu kulli nazirin. Gusti teh mata setiap nu neuleu. Setiap nu neuleu bisa neuleu ku Gusti. Abdi teh asa dideuleukeun ku Gusti. Endek ka mana lompat coba aja ka di Allah ka ditu Allah. Oh la maujuda illallah. Nah eta sanggeus urang merangan nafsu teh bakal terjadilah perasaan urang geser. Urai ulah loba-loba heula. Urang ulah ngadahar duit di pamarentah. Lepas tina haram jeung halal. Capek tambah urang nyaritakeun halal jeung haram mah pikih ngaranna. Ulah make BHS ti bupati. Sia mah panyarekanan pelit amat ta bupati lebaran teu mere kain goblok teh. Pugu deuk disalametkeun ku Allah. Iyalah ya Allah. Boloon sia. Deuk disalametkeun teu dikiriman ku bupati. Alhamdulillah salamet. Ieu mah ngomongkeun. Gubernur pelit lah. Gubernur pelit buat dipelit lain. Allah nyelamatkan. Ulah Haji Pendi mah teu layak dibere. Udah sok gerak. Bakal aya perubahan. Kituna teh urang teh ku cinta ka Allah. Ulah aya pikiran naon. Embung ngadahar duit teh ieu mendek cinta ka Allah, besi Allah tersebut. Dibere henteu cinta ka Allah besi Allah tersebut. Eta bae ulah aya naon bae muatan-muatan segala ego, segala hikdu, segala hasud. Henteu ieu mah tukos kitu pangaranna lain bersih. Itu lain bersih. Aju ngomong ka batur siapa diberenya? Aing mah henteu. Ye, aing mah disalametkeun ku Allah. Aduh. Itu eta panyakit teh ngaranna. Ulah ngomong. Ieu keur ngaji, ai prak-prakana ulah ngomong. Aju bari kieu teh nih yang selamat nih. Parengan nanti kabere. Iya keur gaji ulah ngomong ka ditu mah bersihkeun. Set. Perubahan bakal asal urang niatna ka Allah. Allah Maha Uninga. Kreteg hate urang ka uninga ku Gusti Allah. Allah
uningaeun kana lempangna getih urang. Geus urang maksud ka Allah, lempengkeun jarum urang ka Allah, tek Allah Maha uningan. Geus dipikiran ku urang tah, eta teh lain sabulan, lain 2 bulan, lain satahun, lain 2 tahun, pasti tahunan. Tapi engke ku Allah kan ketika geus dibere mah tah hiji bae heula dan hiji bakal dibere nikmat salat hiji heula. Tanda bahwa urang teh ieu aya kelainan ti batur dibere ngeunaheun. Ngeunah salat eta teh bisa dijabarkeun. Sebab bakalna ngadenge batur maca Quran ngeunah. Kadenge lain ku ceuli, ngeunah lain ceuli. Sebab roh aya sakujur awak urang ngarasa ngeunah. Awak urang ngarasa ngeunah. Geus eta bae kos kitu bae tah. Engke ngeunaheun. Terus urang ulah-ulah wa kajariku tuh bala kakarak ge diangkat jadi wali leletikan meta anak wali lah bakal diberi nikmat kubata nikmat sakumaha tadi kamana atuh abdi berangkat ja Gusti teh atuh nu ngaberangkatkeun abdi atuh nyanggakeun we ka Gusti teh al-mutarik wal musakin wal mutasarrif ayeuna ansorifu deuk ka mana atuh abdi teh geus kumaha Gusti we atuh kumaha Gusti teh engke ujug-ujug kumaha perintah ti Gusti. Dur zohor perintah Gusti. Loyog sorangan hampang. Bada salat wiridan ti Kangjeng Nabi loyog hampang. Sabada eta maca Quran loyog hampang. Ngeunaheun target tamat-tamat target. Tapi nikmat, ladzat. Dur asar perintah ti Gusti hampang. Umrod. Sebab naon? Ayeuna ansorifu abdi deuk ka mana atuh? Wa antal mutasarrif Gusti atuh. Anu ngalempang-lempangkeun abdi wal mutahrik nu ngarobah-robah abdi. Wal musakin anu nyicingkeun nyanggakeun sadaya-daya percis kos layangan. Ikan geus di luar jalur. Di luar jalur geus ikhtiar berarti ikhtiar teh bakal eueuh sorangan. Teu meunang di eueuh ku sorangan teu meunang. Nah, anta ya Rabbi anta ainu kulli naziri Gusti teh mata setiap nu ningali jelema ningali teh bisa ningali ku Gusti berarti paningal jelema teh aya gerakan Gusti jeung aya cahaya Gusti atuh asa ditinggalikeun ku Gusti Allah isin timbul loba nu ningalikeun isin kasedengkeun nu neuleuh teh kapan lain nu boga mata bae. Emang tembok teu neuleuh, emang tangkal teu neuleuh, ciptaan Allah teh aya ruhan secara hakiki nama. Nu mantak nyana hirup ngagedean, batu. Urang dicor batu, aya batu tah leutik nempel. Ngagedean batu, coba ge hirup batu. Udah disangka teh hirup tah batu. Nu mantak cor haju bolong ge, ngagedean batu teh. Tah, boga mata jana. Boga mata. Dina kudrat, iradat, ilmu hayat dan lain sebagainya. Hiji kan Gusti Allah urang hayat ieu hayat atuh hayat eta hayat Allah ieu urang hayat Allah kudrat eta kudrat Allah nu aya di urang kudrat Allah hiji atuh bisa jambung jeung nyana neuk ka mana atuh ayeuna ansorifu eta bisa kos kitu teh setelah teu aya nafsu ketika aya nafsu merod urang teh nu ngahalangan urang jeung Allah urang Allah nama atuh teu aya hahalang. Cak Allah atuh aing mah halang ka sia-siana ngahalangan sorangan. Mbake jeung ngahalangan segala dagang teu puguh, segala tani teu puguh, segala caleg, segala calon ieu calon itu calon ieu kahayang segala hajang ganti mobil segala. Ya, tak kahayang. Segala pungpa pengple make kopea hidung lah. Kabeh kadeuleu ngorak lah. Teh hijab makin tambah. Makin tambah. Pak kita atuh geus kolot bakolot sarjana make kopiah hideung ge halis deuleuh halis. Kecuali halisna di bron. Ya, beureum lah misalna. Nah iyalah bahasa ahli hakikat moal datang ka marifat, moal datang ka mahabbah, moal datang ka kutub lamun teu perang heula. Timbul bahasa-bahasa doa sorangan-sorangan ahli Allah doa Tuan Syekh doa Syekh itu Abu Hasan Asy doa Imam Syafi'i nu khusus-khususna Masya Allah urang lamun
doa Imam Syafi'i bae kutubkan di autad dibaca kurang doa khusus muringkak bulu urang ya Allah isi doa mentek teu meunang doa Tuan Syekh Abdul Qadir doa khususna ya Allah ya Rabbi teu meunang tah henteu meunang lama atuh lain ukuran sebab segala rupa Allah nu kumaha atuh kabeh doa-doa ahli-ahli hakikat teh ya aya kitabna dibaca kok muringkak bulu urang macam muringkak nu tadi bae ge tah la sakelumit tah saeutik nu tadi teh saeutik jasa euy eta doa kumaha ieu mah can contoh hungkul ayeuna ansorifu antal mutasarrif ya rabbi mimman asma'u wa antan natiku ala kulli lisan eta doa nu kos kitu teh mah lain lalagaan teh wa biman ajtamiu wa antal mujtamiul kullam mujtamiul kullam mujtama ya rabbi anta ainu kulli nazirin neuk kumaha teu luluhna kabeh menuju ka Allah kabeh eueuh salian Allah ujung-ujungna la maujuda illallah kul anallah jadi kumaha ada yang teu jamak kos kitu seperti eta lah ieu nafsu tinggal urang ieu moal kebal deikeun paeh hajuk urang teu pernah diopaenana teh nafsu saeutik bae heula berangkat lamun urang niat berangkat ngaleungitkeun nafsu sanajan teu berhasil urang aya di koridor wali Allah ya Allah alhamdulillah siang geus jam ih anak Bu Haji Agus jadi nolonong kieu atuh jadi apir kieu ya Allah ya Rabb nah iyalah tah nya kahabbati mahabbati ziyadatil ukli urang dahar cukup jang salat sakitu ulah leuwih urang nginum jang ukuran ibadah ka Allah sakitu ulah leuwih sare ulah leuwih urang cukup sajam urang cukup setengah jam atuh Allah mah maha segala-galana dengan sare 1 jam ngelehkeun batur sare 8 jam ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah sebab naon urang geus datang ka la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teu sare masalah nu penting kuat teu dahar masalah nu penting kuat nu penting mah urang kuatna ulah dahar ngan kulantaran urang mah pikiranna kana dahar kana nginum lamun teu dahar teu nginum teu kuat atuh kos kitulah ana inda zonni abdi bi kurama kumaha sangkaan hamba kaula sangkaan hamba kaula bahwa mun teu dahar teu kuat moal kuat sia lamun sangkaan hamba teu dahar ge kuat sia contohna dicontoh-contohkeun jelema anu kalengitan duit di Mekah ngan sakadar nginum cai zam-zam doang 5 poe 6 poe saminggu kuat teu kurang kumaha eta jelema biasa lantaran naon pasrahna ka Gusti Allah Gusti duit be kabeh leungit kabeh abdi mah nginum zam-zam bae jaca Kangjeng Nabi mah zam-zam 5 syuribalah saminggu teu dahar ngan ngasadakar zam-zam kok kuat sih bisa umroh deui lain hiji teh kitu tapi kulantaran pikiran urang aduh aing mah lamun THS asana lendang ya tuh lendang tuh kan waduh aing mah ieu lamun di pandian tengah peuting mah sakumaha surah kiai gering lah keyakinan urang ana inda zonni abdi bi aing mah kuasangkan hamba kaula ka aing cak Allah mande supaya